Nya tuh udah digiselkeun atuh. Digiselkeun. Kumaha? Gisel. Ulah dikocok-kocok. Oh nah. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Tapi tak ningali nu rerendengan. Beda teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber, salam dunia. Kali ini saya lagi ada di perjalanan nih. Jadi kebetulan hari ini kita ada kegiatan yang mana disebutnya itu off air. Kebetulan ada off air di kawasan Solokan Jeruk, Majalaya. Tentunya masih bersama keluarga besar Studio Pusang, Kang Rusdi Oyak Perkasen. Nah, kali ini kita mau bikin konten, kita nge-vlog. Dari mulai saya berangkat, sekarang lagi di tol. Nanti vlog lagi di sana ya. Kegiatan manggung kita hari ini mudah-mudahan dikasih kelancaran, sukses. Terutama buat yang punya hajat, mudah-mudahan terhibur ya. Tentunya juga mungkin buat kedua mempelai karena di acara ini acara pernikahan. Pokoknya ikutin terus, pantau terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih buat kalian subscriber salam dunia yang setia menonton channel YouTube Kakao Chill TV. Cang cing cong cang cing cong cang cing cong cing cong cang. Cang cing cong cang cing cong cang cing cong cing cong cang. Cang cing cong cang cing cong cang cing cong cing cong cang. Lagu dongeng asal di negeri Hong Kong. Bawa babaturan gede bohong. Sekarang kita baru keluar tol Cilenyi untuk akses lalu lintas yang lancar. Sekitar 30 menit lagi nyampe ke lokasi. Tentunya kita akan menghibur warga Solokan Jeruk, Majalaya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Tentunya juga mungkin saya mengucapkan selamat tahun baru buat Satya Bangsa Dunia. Mudah-mudahan kita semua ada di lindungan Allah SWT dan semakin sukses. Terima kasih juga buat tahun 2020. Tentunya mungkin buat kalian tentunya ikutin terus, pantau terus kegiatan hari ini. Kita akan menghibur warga yang ada di Solokan Jeruk, tentunya masih bersama Kang Rusdi Oyak Perkasen. Oke. Di walungan. Si nyangsang leuwih nepsong neangan taijin nyangsang garlut di walungan. Pap, berarti nanti orang teh dek ngahibur di Parakan Saat. Atuh Parakan Saat. Solokan Jeruk. Nah, eta. Jauh-jauh ke Parakan Saat. Cayang kene. Tapi sehat benernya. Alhamdulillah, tapi tetap kesehatan harus dijaga, protokol kesehatan. Jeung deui anu mana meureun aya nanti urang teh nincak kana tahun 2021. Harapanna Pap? Ya harapanna mudah-mudahan engal pulih deui negeri urang itulah Indonesia. Jeung nu pada intina meureun cing loba jobna nya. Eta mah nomor hiji. Da urang mah pan didinya usahana lamun teu kitu bakal teu kitu. Tah ya anu sering kauninga ya Pap Sani keyboardis Studio Pusang Oyak Perkasen oge di Sagedengeun Cep Sani teh aya Cep Ito. Oge ieu Pendi. Singkatan guys, Pendi. Singkatan. Naon singkatanna? Naon Pendi teh singkatan? Pendi itu pendidikan. Ngopi. Tah ieu
Ngopi. Imang sana mina teh. Abdi Kade tong nu palsu. domon. Nah, eta Kang Rus dioyak teh. Alhamdulillah. Pokoknya mudah-mudahan enak lancarnya. Lamun si Owo tuang wae tuh. Pertama tetap jaga kesehatan eta mah nomor hiji soal kan keur mah urang posisina aya nuju kieu ai urang ku menjaga kesehatan mah insyaallah lah Sing sehat teh. Pap. Berbalik karena konten naon Pap nu gede geluti Pap. abi mah segala anu beres konten singa Depok ngeplog ngalatih kuda renggong Iya. ngalatih embe segala we sekali garap lain sanes embena nu garap lain embena atuh da normal atuh pokona mah kreativitasnya jadi ngalatihna kumaha carana tah kitu Emang bayar make? aya terus tah aya Almarhum. Mudah-mudahan atuh sing ditampi manis lama. Amin. Pokona mah hatur nuhun anu tos nonton. Vlog poe ayeuna pokona mah sim kuring bari sejak pancen damel yang ngahibur warga-warga anu di Solokan Jeruk. Mudah-mudahan lancar, sukses. amin Tur dipasieun rezeki anu barokah. Sang tukang seng datang hasil yang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuan babaturan sobat dali si cengli si cengli si enen laporan kasih tejin si tejin nantang gelut kasih nyangsang si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin nyangsang garulut di walungan cang cingcong cang cingcong cang cingcong cing cang 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 cingcong cang cingcong cang cingcong cing cang 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 cingcong cang cingcong cang cingcong cing cang 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 cingcong cang cingcong cang cingcong cing cang cang lagu dongeng asal ti negeri Hong Kong bawa babaturan nu gede bohong si nyangsang tukang seng datang hasil yang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuan babaturan sobat dali si cengli si cengli si enen laporan kasih tejin si tejin nantang gelut kasih nyangsang si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin nyangsang garulut di walungan cang cingcong cang cingcong cang cingcong cing cang 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 cingcong cang cingcong cang cingcong cing cang 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 cingcong cang cingcong cang cingcong cing cang 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 cingcong cang cingcong cang cingcong cing cang cang lagu dongeng asal di negeri Hong Kong bawa babaturan nu gede bohong si cengli si enen laporan kasih tejin nantang gelut kasih nyangsang si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin Mana sih? Tengse, aya naon, A? Orang.
Nah, abis teh geus nyaho jawabanna teh aya orai tapi nah betul. Nah, atuh bet. Poho. Kumancing wae atuh. Aku lupa. Aduh. Kumaha Rengse? Ayeuna acara. Alhamdulillah Rengse tur salamet. Tapi rada nyalse ieu teh. Nyalsena kumaha? Nyalsena teu kita butilu. Iya bener. Biasanya kan sampai setengah 5, jam 5. Itu kan ieu mah di gedung. Nya di gedung. Nya nembe nyadar. Tapi ku ayana aneh di dangek ayeuna benten sareng sabihara-sabihari kan biasa setengah 5, tabu 5, enak tabu 3. Naon, Kak? Naon? Menguntungkan atau merugikan? Ya di samping itu ya menguntungkan ya. Menguntungkan apa Bah mana? Ya menguntungkan hanya teu capek lah alhamdulillah ya. Sampai Ya. jam 3 kan Tapi di biasanya. sisi lain juga nggak puas. Nggak puas ya Puasan kepuasannya. sampai sore. Biasanya kalau enak manggung tuh di ini Di lembur-lembur lah. What's the meaning Iya, lembur? Pak, lembur teh itu Lembur. village. Village. Desa. Oh iya desa Naon dong. sih? Lembur kuring. Heeh. Iya, Anak ada teh poe village. Sabtunya nih ya. Iya. Besok di mana besok? Besok kita on the way Parongpong. Parongpong. Masih sadayananya. Sadayana reng-rengan alhamdulillah. Berarti ngahiap ngahayu atuh. Iya dong, hayu kange kapar wargi-wargi sadayana anu caketna kange dulu Rusdi di daerah Parongpong, Lembang, Cisarua ya. Pokoknya mah di antos pisan enjing. Alamatnya nanti nyusul di media-media sosial nanti Lihat disebarin. IG lah di Instagram. Ada. Jangan lupa follow juga Instagram aku ada @ayu_rusdi_usang ya. Dan aku @kan_dwi_bp5. Harus nama diganti. Nah, Soalnya kan anyar kawin. Nah, atuh. Ngomong-ngomong tadi kan biasanya sama nyanyi Sumangat dia mah nah cenah teh aku diam dulu ya aku oleng cenah jangan-jangan Aladin on the way Aladin on the way Aladin on the way Naon si Aladin on the way itu? kamu nggak pernah lihat nonton si Hamidah. Andin ih Hamidah gitu. Oh. Nyanyi tuh udah digiselkeun atuh. Gisel. Kumaha? Gisel. ulah dikocok-kocok Oh nah. ulah Tadi tuh satu nu ngagoda abi. Justru nama kudu hati-hati. nah Dalam bahasa itu dalam ucapan harus hati-hati. Oh iya. Gitu. Bener. Jadi ulah dikumahakeun. Di Gisel. Gitu jargon. oh ya Cing Aladin kit biasa kan? enggak Aladin on the way Aladin Oh gitu. Iya. Enggak jetruk-jetruk iya. kayak abi mah teu enak. Oh, itu goyang Gisel ya namanya ya oh yang lagi tren sekarang Jadi wargi khusus 18 ke atas. Pokoknya mah sukses terus buat kalian semua ya. Amin, thank Terima you. kasih. Thank you. Sukses juga buat Kakak Ucil. Good job. Selamat bertemu lagi besok hari. Oke. Thank you. Kemana kita? Lap-lap. Kayaknya guys Honda Civic. Gitu cium sedikit Penghujung acara alhamdulillah tabu tilu enak rengse. Alhamdulillah. Benten sareng sabihara-sabihari. Anu mana setengah 5, kadang tabu 5. Tabu tilu kumaha perasaan mun atusan tabu tilu? Enak teh enak. Enakna Biasa sok pika tabu 5, wareg main ayeuna kirang cenah. lain ku main-main teh jiga nama. Saweran jiga nama. Itu komersil. Ya benar. Harus jadi seniman sejati ya. Ulah Pap, komersil. Pap, besok di mana, Pap? Besok teh di Lembang, Parongpong. Di Parongpong. Tak mudah-mudahan enak wangi tiasa ka-upload. Jadi kanggo wargi-wargi baraya Rusdi Oya kata napi dulu Rusdi. Tong hilap. Anu aya di Lembang, Anjing merapat di Lembangna di mana? di Parongpong daerah Parongpong. Parongpong. Bukan mah kayak Dia huntu Parongpong. dina Facebook aya. Facebook kayaknya Dina Facebook selalu update. Alamat. Facebook, IG, berikut naon teh pokoknya sosmed lainna we lah. Ayo. Harunya itu. Ucapan nu terakhir. Menempuh hidup baru buat Sonia dan Fajar. Happy wedding, barakallah. Acara apa ayeuna rengse? Des kumaha guys? Naon? Acara apa enak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Tur selamat sukses pokoknya mah. Terus Oke, orang mudah-mudahan cing dipaparin kesehatan. amin. Di 2020 nya. Nah, Pokokna mah jobna cing makin Awal loba. yang baik. Amin. Awal yang baik. Betul. Pokoknya sukses terus. Ieu naon kira ieu naon ieu? Kalian semua. Aya naon ieu tuh? Woi, aya naon we? Foto ngiluan. Oke, cerat. Teu karasa. Tadi mah. Gus, kumaha Gus? Naon atuh? Acara poe enak. Alhamdulillah sukses. Sukses.
Besok di Parongpong. Parongpong, nah warga-warga anu di Parongpong ya, baraya harus doyak. Dulu Rusdi sadayana di antosnya. Parongpong teh masih Bandung, Cisarua, Bandung Barat. Bandung keneh. Bandung Masih keneh. kere Bandung coy. Bandung Main teh Barat. Papua gitu. Wah, Papua mah tapi Taya anu ngagaduhan. Coy. Coy cerot taya anu ngagaduhan saung trompet pencak. Mang Ardi. Mang Ardi kumaha perasaanna poe ayeuna kesan-kesan ya? Pesan-pesan. Alhamdulillah dina dinten ayeuna acara lengsenya ti anjing-anjing dugikeun ka sonten. Sonten. Nah, anjing-anjingna ku upacara adat. Acara adat. Siangna ku Rusdi Oyak percussion. Nah, nu jadi pertanyaan kieu ya. Kang Ardi teh kan dina trompet pencak ya. Sementara kan studio Pusang Rusdi Perkasan eta pop sunda sareng dangdut. Ya, Aya teu kendala kasulitanana. ya tetep. Jadi orang tetep anu tadina teu biasa, kudu bisa ngebiasakeun. Anu tadinya teu biasa kudu bisa ngebiasakeun. Waduh. Anu tadina solo ayeuna urang diiringi. Diiring rame-rame. Ya. Kepekan teh Nah, kudu kompak gitu. Oh ya, kudu bisa mengikuti. Berarti trompet teh lain ukur dina pencak hungkul. Lain, ayeuna kudu geus bisa modern. Bisa modern. Jeung blues kudu bisa. Blues. Blues, musik blues. Eta ge warga ge bisa blues calana hungkul tapi. Berarti kudu tiasa blues oge nya. Ya, blues oge ulah dina pencaksilat wae Ulah. tapi kan kudu aya perkembanganana. Heeh. Soalna naon didinya dina tarompet penca cenah aya kabeungharan nada. Kabeungharan hada. Tah eta kabeungharan nada Salah berarti sawios nama beureun antawis nama nu nome mengarinya. Gitu, jadi geus mencakup semua nada aya dina tarompet penca beda sareng suling gitunya. Heeh. Suling terbatas. Suling terbatas. Nya upami tarompet penca mah kan seueur nada-nadana gitu. Kira aku teu bisa. Nah, itu nya sim kuring oge istilah nama dina danget ayeuna meureun keur mempelajari lah. Mempelajari ke arah kadinya kumaha carana urang sangkan terbiasa. Anu tadina biasa solo. Ayeuna urang bisa bergabung jeung misalkan pengiring musik di gitar, di organ, terus kenang, perkusinya. Ya gitulah pokoknya. Jadi pada intinya mah kieu kunci mah berarti kudu ulah terpatok kana hiji garapan mengintinya. Ulah. Urang kudu bisa mencoba ka wilayah nu lain. Tah, Betul, satu juta. Soalnya tarompet mah identik dengan kesenian rakyat, model Singa Depok, Kuda Renggong, Penca. Eta kan biasanya. Tapi lamun misalkan sareng pop Sunda anu live, sareng anu misalkan sareng musik-musik anu etnik. Nah, eta sigana aya tantangan anu berbeda gitu. Khususnya kanggo anu mika cinta karena waditra tarompet. Sok ulik kadinya. Iya, mangari kanggo ngahayap-ngahayu ya kanggo trompeter ya. Ya pokoknya trompeter kudu lebih bisa ngagali secara ilmiahna, urang secara praktisina. Soalnya beunghar dina tarompet teh seueur Simbol jeung Siloka moal disebutkeun. Simbol Siloka. Disebutkeun mah di nanti di saung tarompet. Di saung tarompet. Lu Don.